Muluk lek ngomong lah lapar aing di madar. Sudi aing aing naon ieu? Pan tadi kita setengah. Talangan mah kurang di situ. Ada 4 meter panjang teuing. Talang naon deh? Apa tadi kita di talangan? Aduh, aing make talang cai baru. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Panen lauk, Chef euy. Panen, Kang Dedi. Ngaliwat meureun. Boleh. Si Man kemana sih Man? Itu masak. Masak. Heeh, kata deketin. Ka jero. Assalamualaikum. Man? Ternaon euy? Wah, kebenaran yang ngaliwat kieu mah. Itu kebenaran. Masak lauk atau lewat. Tuh. Biar mantap gitu euy. Beneran ya kerja-kerja orang si isuk candahar ya. Mana baturna? Tuh darep. Tuh darep itu orang udah terima. Ada asap. Tuh kenapa? Bah tuh. Ayo mau dibantuan mah. Jika ngomong dibantuan sih mah. Ayo karepnya. Aduh. Ya di saung biasa keur ngaliwat barudak engke atuh lah peuting kagok ena mah kudu ayeuna tapi tong lila nya ieu keur ngaliwat soalna mah enak hadinya yuk. Man, aing telepon euy, perlu heula sakedeung. Kawan asa. Kayak balik deui, tungguannya. Aing lapar soalnya candahar ya. Nya. Ya geus anggeus tuh tinggal masak teh nang hungkut kudu nginum. Salah itu, lauk nama da. Tong gateunya tuh jug. Pokona mau lila, tungguan we. Pokona abis rek dahar heula, urang agehan lapar. Mau lila da kawan asa. A few moments later. Mau deko. Gila sih deunya. Beakeun sih beteung mah. Beakeun. Tinggal maghrib betang lagi tinggal teh nyaho. Gampang. Lihat ya. Kok. Kumaha kok beakeun nya. Baru sare. Yang mana? Ada tapi. Bawa beakeun euy ini asal lila-lila teh di mana sate dulu ai lapar deh. Aduh teu kuat lapar ya. Dorong diri kah? Ini dia nanti Gini. Ayo kene teu. Bebeak teh. Sia mati tadi agehan aing. Muluk lek ngomong lah lapar aing di madar. Sudi aing aing. Aing lapar aing. Bagian lewat sia mata agehan sudah. Molan lila. Pancari gitu. Sudi aing tinggal huluna lauk ge. Pancari ciburan teh man. Rek dahar heula agehan. Atuh agehan ya kan piring gitu urang mah. Di sana aya Sudi Kudu deui lah anu mah. molan lila. Alah, aing kudu beak deui teh.
Mana kemana, Wan? Ke warung lah. Ya ke dia. Ke warung. Aku nitip beli rokok. Beli rokok setengah. Terus? Ke talangan, weh. Oh. Ya. Mana tuh duitnya? Talangan. Talangan. Rokok setengah. Talangan deh. Oh, iya. Ayo betul tadi. Ayo, Aya. naon ieu? Apaan tadi kita setengah? Setengah. Oh itu. Heueuh setengah heueuh mah nya rokok sapotong kieu. Apa nata setengah? Yai, maksudna setengah teh ya beli ududna teh setengah bungkus, lain setengah sapotong sedikit. Atuh kieu tah naon udud kieu? Talangan mah kurang di ditu. Ada 4 meter panjang teuing. Talang naon Kali deh? kali deh. Apaan tadi kita di talangan? Ayo jadi talang cai.